Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Thumma urija ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subghi wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Sadayana punten supaya ieu lokasi nu payun di areusian geura. Nah sapa jauh-jauh ieu teh jeung nu hadir ieu teh. Nu teu kabagian calik ka dieu ka payun ka dieu. Ieu yang hareupan tihang we ieu teh. Sing aracung ieu tihang kamera jeung tihang YouTuber. Dipayun di dia. Yang harapan budak asa ceramah di PAUD aing teh. Coba kadarieu bapak-bapak atuh saha ka dieu teh. Nah jadi merangkap jadi panitia aing teh itu. Sok jang nu halaladir heula di dieu nu penting eta nu halaladir. Nah gitu Pak. Tuh masih kena seueur dipengker. Awatos katebihan teuing. Nah kameramen di sisi kameramen mah di sisi. Nah gitu rada maju ka dieu. Sok nu nyaranak bangku diseret jeung bangkuna bae. Nganu dipayun rada ka sisi atuh karunya batur kahalangan Kang. Di sisi tadi gigir tadi awas ngajungkel. Nah nyaman didinya. Tak kieu guyub raos ya alhamdulillah. Oh itu Pak Wabub sanes. Tos sumping. Kang Damang. Alhamdulillah, alhamdulillah. 2 kali kuring panggih.
Alhamdulillah ya bapak orang ayah datang. Alhamdulillah bunga orang dia ya. Siap Bapak Bu, Masya Allah. Ya, CS-na kemana ya ngikut ya jaga baya. Jaga baya di mana? Masya Allah. Entos tertib entos. Nah gitu. Ibu katingali ka dia teh? Henteu. Atuh sia ka dieu. Kira kok aing kudu ka dinya. Kahalangan pager, bongkaran heula. Pengatur waktu penata acara nugusim kuring di hormat, bilusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadayana nusami nampa hadir di haflah mubarakah, nusangat dimuliakan, tur diutamakan. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid dimuliakan, diutamakan, dispesialkan. Maaf, urang moal apal Islam jeung eusina. Urang moal kenal ke Allah jeung ka Rasulna. Urang moal apal kana hikmah Isra Mi'raj, moal apal kana faidah silaturahmi, moal apal kana faidah talab ilmu. Lamun teu aya syariat anu nyampaikeun Islam jeung eusina ka urang langsung lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid, hakikat hidayah taufik ti Allah anu tos nanjebkeun cahaya iman jeung kaislaman dina hate urang. Hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam sampai di Mekah ka lemur urang ka kampung naon ieu teh Cibujangga. Alhamdulillah. Hakikat hidayah taufik ti Allah. Hakikat perjuangan besar Rasulullah. Tapi wasilah sababiyah urang apal Islam jeung eusina termasuk ibadah-ibadahna lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid, melalui majelis taklim, melalui pesantren-pesantren, melalui pengajian-pengajian. Leres teu? Leres teu? Berarti aya jasa guru-guru urang gitu. Jasa para ulama, para kiai, para asatid. Maka nahyu urang malas jasa guru urang, mere dunia teu mampu ka para ulama, para kiai, atuh mere doa anu bagus-bagus. Urang doakeun ieu para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana, sini paranjangkeun yuswana, tambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rizkina, tambi-tambi istrina. Itu nini geus cala ngaprek amin teu jadi kunaon eta. Ini asa kagok ningalina. Ieu lalaki satuju? Satuju lalaki. Ibu-ibu satuju? Pasti. Kan doa anu terakhir lalawaka. Daripada kuring turun ceramah dicekek nini cari selamat. Nu penting doakeun para ulama, para kiai panjang yuswa, sehat wal afiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaberinan turunan anu saroleh tur solihah, anu mampu neraskeun perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jujur da cek nafsu mah mending diimah ieu teh. Leres teu? Leres teu? Jujur cek nafsu mending diimah. Naon sababna Asep? Cek ulama ahli sufi, setiap detikna dina hate urang aya nu ngendalikeun dua pemimpin, dua presiden. Hiji anu disebut Raisuddin, pemimpin agama anu dikendalikeun ku iman jeung rasa cinta kana agama. Nu kadua aya nu disebut Raisun nafsi, pemimpin hawa nafsu. Hati-hati, sabab didinya kadang-kadang setan milu ngendalikeun. Setiap saat setan ngendalikeun kana paniatan alus urang, nu tadina rek niat alus jadi henteu teu dipigawe.
Ya pinterna setan. Jujur cek nafsu mandeng di imah. Tadi ke perang heula di imah memeh ini terajaban. Antara iman jeung nafsu cek iman. Tua anu rajaban, hayo berangkat. Nafsu ngahalangan, ulah capek, kerak balik digawe, mending reureuh di imah. Iman ngajawab deui keun bae capek oge. Maksakeun rek berangkat rajaban. Ah cenah capek, bari rajaban, bari reureuh. Kata katingali ya wajah-wajah capek. Lobana wajah kalaparan. Itu tinggal 2 kiceupna ge. Capek, tapi iman anu menang. Alhamdulillah. Cek iman rek berangkat tetap ngaji ek rajaban. Cek nafsu ulah jang naon rajaban. Tuh sinetron rame. Ngabibita eta nafsu. Cek iman keun bae sinetron mah teu katingali ayeuna ge isukan ge aya deui panggih deui. Tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur aing panggih. Leres teu? Leres teu? Urang teh kajongjonan hirup di alam dunia. Tapi poho kana kewajiban ka Allah. Poho kana kahirupan akhirat anu abadi. Ngudag-ngudag kesenangan nikmat dunia anu bakal ditinggalkeun sehingga kesenangan akhirat abadi ngaranna bebekalanana teu diperhatikeun sama sakali. Loba kajongjonan teuing hirup di alam dunia. Urang teh genah-genah teuing di dunia naikkan mobil made in Jepang. Tapi kapoho karena kendaraan made in DKM. Naon? Naon? Katil. Eta kendaraan made in DKM, katil. Sok dipopohokeun. Sadar ece Kang. Dina hiji waktu bakal naik eta. Katil sporty. Bener kita Asep, bener damal salilana di alam dunia leres. Urang mah hakikat tadi Allah bakal uih deui ka Gusti. Syariatna urang bijil tina liang kela. Bijil tina liang. Ongkos salah tapi bener eta. Atuh sadar engke ge balik deui asup kana da urang mah hirup teu jauh ti astagfirullah. Buktina loba jelema ngudag-udag dunia kasenangan dunia tapi kapoh ka Allah kapoh ka Rasulullah si horeng syariatna ngabelaan. Innalillahi. Terus sangka urang dia maya. Makana pantes urang mah ka mana-mana mamawa. Da dina awak urang loba jumlah nu dohir 8 liang. 2 liang soca, 2 liang pangambung jadi 4, 2 liang cepil jadi 6, hiji liang baham jadi 7, nu ka-8 jeung ka-8 tidak berani menampakkan diri. Ajrail datang nyabut nyawa urang asup deui kana. Jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju pernah sekali liang tetap hidup. Guys, deklarasi sekalian. Mempunyai apa wabub. Urang dia rek nyin partai anyar, partai liang, teu susah nyolok, tinggal cos. Bahkan bapak-bapak balik rajaban engke peuting di imah rek neangan. Ulah ngeres nini, atuh nya. Piraku salaki eceu balik rajaban di imah engke peuting neangan naik kana kenteng. Neangan liang naon? Pantok. Itu nini kunaon ngeras pikiran anak. Liang pantok. Para liang, para hadirin. Bo. Ya atuh balik-balik rajaban menang-menang liang atuh. Jujur cek nafsu mah mending di imah leres teu. Jujur cek nafsu mending nonton TV. Tapi iman maksa. Sieun teu panggih deui jeung rajaban tahun hareup makana rek berangkat rajaban. Alhamdulillah. Jadi iman anu menang. Nafsu ngahalangan deui. Ulah rajaban cicing di imah kalapar-lapar. Di imah mah lapar tinggal ke dapur. Iman ngajawab tong sieun tetep ini terajaban. Sabab urang ngadenge panitia ngejo. Aya masak aya
Aya bi jengkol ngorak aya. Alhamdulillah. Nafsu ngahalangan deui ulah rajaban cicing di imah. Tunduh rajaban mah mending cicing di imah. Di imah mah tunduh tinggal sare dugsek eueuh nu ngaganggu. Ceuk iman ngajawab keun bae tunduh oge tetep berangkat rajaban. Cenah tunduh di tempat rajaban sare. Sabab aya kiai ngajelaskeun sarena jelema nu ngaji tetap menang ganjaran. Mantak saya mah di pengajian sare bae. Timiti acara nepi ka tutup doa. Tetap urang ulah suudon, husnudon. Lamun di tempat kiai nu sare, husnudon. Berarti eta jelema niatna dua ti imah. Hiji niat tolab ilmu, nu kadua niat ngapalkeun sare. Di pengajian mah tereh apalna. Bahkan kuring meresep lamun kuring ceramah nu hadir sadayana sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Panitia sare pernah trauma balik rajaban aing teu babawaan. Atuh panitiana sare. Kang Ustad ieu nya panitiana jas biru. Leres ulah ka mana-mana cicing di dinya. Ame teu hese neangan. Sok akang sare mah sare bae di dinya. Ame gampang ngahudangkeun. Trauma aing aing balik di mana-mana teu moal berkat teh. Timbul fitnah. Pamajikan jadi mitnah. Beda kuring lengo. Peting-peting balik cek pamajikan. Terus jalan-jalannya. Jalan-jalan. Rajaban neng rajaban. Gini itu mah berkat panitiana molor. Kurang kumaha kuring ngajelaskeun. Mentak di hari tak jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek teu mau berkat datang ke imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Entah siap ayah. Ayah rada ragu kana hate ya. Ayah alhamdulillah. Mobilnya belah ditunya awas ulah salah asup. Pernah kejadian berkat aing asup kana mobil lurah. Da ngarendeng parkirna. Supir aing sare, supir lurah nu bentak. Di panitia teh nyaho mobilmu balik. Kardus 5 bres diasup kana mobil lurah. Lurah sambutan paling ge 30 menit. Aing 2 jam lengoh teu babawaan. Kapok deui wae. Geus asup ka jalan tol, karak lurah nelepon. Assalamualaikum, Bah, posisi di mana? Tos lebat di jalan tol, Pak Lurah aya naon ieu? Bingung abdi teh, bingung kunaon? Na mobil aya kardus berkat 5. Nu pangersa panginten. Lain nu Pak Lurah. Di pangersa aya teh Abah na mobil. Aya teh aya naon? Nya salah cek abdi panitia. Baca heula lurah kardusna aya merekan teu. Entos dibaca naon mubalik nu aing lurah. Ih. Kunon asupkan mobil sia. Ieu nu salah panitia. Kumaha atuh Pak kumaha geus heugay lurah jang bawa balik. Kuring ngaliwatan pasar. Mungkus aing jeruk sadus. Bisi katanyaan ku pamajikan. Awas ulah ngarampok berkat kiai deui lurah. Ti harita jadi CS. Alhamdulillah. Daerah rawa. Jadi bager ayeuna mah asal tiap karawa Cikijing hadir wae alhamdulillah. Bager eta lurah. Digantian aing. Dibere keripik sukro aing. Da pabriknya belah dinya. Atuh sukro aing nepi ka 5 karung. Da 5 kardus panu aing dihakan. Jadi CS. Alhamdulillah. Anu Pak Wabub mobilna ngarendeng teh. Aya tuh nya aduh ngahaja geus niat. Wabub Majalengka. Geus niat ngarampok berkat aing. Bejakeun kasih jaga baya ku aing. Alhamdulillah.
Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nu menang teh iman jeung rasa cinta karena agama. Alhamdulillah. Doakan para ulama, para kiai, guru orang sadana sing sehat panjang yuswa. Amin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri. Alhamdulillah kersana Pak Wabub tiasa hadir. Pak Lurah, mana Pak Lurah na aya? Mana? Pak Lurah na? Oh aya, alhamdulillah. Pak Camat. Wah tiasa hadir alhamdulillah. Pak Camat tiasa hadir. Kamari di Majak tah. Sa Camat teh si Jaki. Jakinya. Abdi jeung Jaki eta waktu di mana? Waktu di Pemda kene. Kesranya Pak Wabub. Di zaman Bututi kene baheula. Bupatina teh Bututi terus kadina Pak ya. Trisno, tos Trisno nu kamari teh sa karena alhamdulillah ngan zaman Pak Wabub ayeuna can nganjak-nganjak aing ka Pemda. Oh gitu. Aku terima cintamu. Alhamdulillah. Baheula zaman Bututi, Trisno, Pak Karna alhamdulillah. Ramadan bahkan baheula nujulul Quran. Nepi ka buka puasa di jalan aing. Da ini lohor macet deh. Lap ngap-ngapan. Beres taraweh langsung tablik akbar. Zaman Pak Trisno, Pak Karna kapungkur alhamdulillah. Geus asa jeung dulur jeung Majalengka seueur wargi sing berkah Majalengka amin. Ya Allah ya Rabbal. Doakeun Pak Wabu, Pak Camat, oge Pak Kades, Pak Lurah sing saroleh sing amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bilusus segera para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, keluarga besar, masyarakat kampung Cibujangga. Jujur ya acara mual terlaksana tanpa melewati proses. Leres teh. Non prosesna aya perjuangan aya pengorbanan. Non perjuangan anak tos lami pangersa ketua panitia ngahubungi sim kuring ke satahun ieu teh nyirian tanggal. Tah Kang Ustad. Meni gogodeg bae. Setahun bah nyirian. Ada kumaha dain aing teh lain ojek online. Teu bisa ngadadak. Jeung kuringna sapanggung hiji sawengi hiji entos. Lamun sarajab sabulan rajab sabulan 30 poe 30 panitiaeun. Sedengkeun aya nu rajaban hampir 2 provinsi, Banten sareng Jawa Barat. Panitia ratusan. Tanggal ngan 30. Tah pangersa aya Sakban caterwah. Kosong kene bade moal bade tampi langsung. Itu perjuangan. Nepi ka demo ka Cikampek 14 urang. Ngepung imah aing. Bingung aing maraban, untung aing ke di luar daerah. Jadi salamet aing teu karampok. Sing haruleng santri we nu yang hareupan. Leres pangarsa abdi nuju ka Bogor eta harita. Pangarsa datang ka Cikampek. Itu perjuangan jauh di jujuh anggang deteang. Di samping perjuangan aya pengorbanan, naon pengorbananna ya acara teh harta, tenaga, pikiran dikorbankeun. Harta dikorbankeun aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen. Maaf. Ieu teh lain nu panitia, ieu teh nu batur. Sound system ieu nu batur. Leres teh. Geuning dipasang di dieu pan dibayar. Nganggo harta para jamaah, para panitia. Leres? Lunas encan. Son, lunas can son. Acan. Lunas. Lu bener sih atau ngabohong. Asli. Bener. Tuh harta dikorbankan. Jang mayar son. Jadi kanyahoan. Aing nu dikredit. Son kontan. Aing dianjuk. Kenyahoan. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para pemuda-pemudi milu ngorbankan tenaga ngabebenah ya tempat. Can ibu-ibu nu masak, masya Allah. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dak digdug ya panitia pikiran nana sieun si Asep Bubarok teu datang. Ya pangersa tangga WA-an wae. Sana minna teh pangersa ilapti. Ustad Ikin nya Ustad Ikin geus kering deui sieun aing teu datang. Tilu poe ka tukang kering WA Ikin.
bah ulah hilap tilu dinten deui Cibujangga nya teu panjang ngabales isu-isu kering ikin deui wae pengersa engke sonten angkat tabu sabaraha jam baraha we bebas pusing Ustad ikin digitukeun ceun aing teu datang Ustad kirimkeun Sherlock sabaraha jam 3 jam setengah beres salat asar nyiapkeun mobil rek naik suku sabelah kana mobil kering ikin deui wae ih ikin gangguin aku terus bah posisi di mana karak naik suku sabelah ragu suku aing kudu dipoto yang bukti biur berangkat begitu nyampe ka dieu bunga Kang Ikin Sepu Barok datang beban pikiran berkurang alhamdulillah langsung gup karaknya ho aing kepribadian Ikin ternyata resep nyium lalaki aing jadi korban pertama ulah itu deh Pak Ikin aku geli tahu tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon nabi bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad naon eusina ieu bungkusan teh Asep pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim maka eta sami jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga alhamdulillah pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim ngariung sareng para ulama para kiai para asatid uihna kengeng ilmu kengeng doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin ce amal amin amin pengajian hareupeun imah teu datang-datang amin amal bu aya nu kitu ieu kahalangan pager meureunnan engko kudu ka dieu deui wae bu aya nu hareupeun imahna majelis taklim keur ngaji teu datang-datang aya saha eta teh salaki ece itu luak liuk neangan salakina meureunnan punten sanes kanggo ibu-ibu bapak-bapak nu hese diajak ngaji ibu-ibu mau lah dibahas nu paling kompak di mana-mana ibu-ibu ieu nu susah ieu wong-wong lanang ibu-ibu paling rajin di mana-mana daya kacapek pengajian rutinan isuk-isuk ibu mah hadir belaan seusehan ditinggalkeun kan jeuh mah balik ngaji bae aya nu kitu aya tah denge pepen bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pengajian mamawa seusehan nyeusuh kiai sia eta mah ieu hese ieu bapak-bapak da kuring di Karawang ngayakeun syariah antara loba ngondang lalaki olok undangan sebarkan 100 ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 molor nu hiji batu jadi mamatahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu kompak di mana-mana teu olok undangan ngan olok kejo teu kaop ngasongkeun kadaharan ngitung menit detik ledis bolu karak diasongkeun sehat hilang dari peredaran makanya ulah aneh ibu-ibu mati apalik ngaji tasna ngadadak lalin tuh panon maka kiai merhatikeun leungeun ngopepang ngatur sleting tas jeruk liwat tewak bebeskeun sleting
cau dedetkeun sleting. Tapi ka piring panitia leungit ka bawah. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Bieu di lebet bumi. Kang Ustad gigireun teu jauh-jauh. Cau jeruk anggur aya kieu. Bapak-bapak mah luak liuk. Eta teh modus. Neangan nu meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan ku Ustad. Sok teu percaya kodok na kantong calanana. Pasti aya cau. Cau raja. Ngan lamun ngajar ngaji punten adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet, ngobrol. Kiai mah kiai dihareup mere pelajaran fikih tentang ibadah nu dijuru milu ceramah. Ayo ngomong-ngomong tiung batur. Lamun bapak-bapak mah adem pengajian bapak-bapak mah. Terame, tegandeng, teribut bapak-bapak mah sepi sunyi da malolor. Sabab bapak-bapak lamun asup ka majelis luak liuk nengan tihang jeung tembok. Jang naon jang atur strategi. Strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tek damai jempling. Ibu-ibu mati mimiti acara COD dibabahas di majelis. Da beda tiung COD mah nyengsol. Bu tetap nu paling kompak rajin ngaji rutinan minggonan ibu-ibu sing istiqomah amin paranjang yuswa amin ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan pengorbanan para panitia para jamaah baik harta tenaga ilmutan sing jantan amal ibadah soleh. Untung orang jadi umat Islam, jadi umat Nabi Muhammad naon keuntungan orang umat Islam asep dibandingkan jeung kafir. Umat Islam umat nu paling beruntung di hadapan Allah, paling mulia. Naon ciri keuntungan umat Islam? Dibere modal ku Allah hirup di dunia dua daya. Cek budak sakola dua daya. Hiji aya nu disebut daya fikir, kedua aya nu disebut daya zikir. Ari daya pikir naon asep? Akal. Ari daya zikir iman. Naon tujuan anak Allah mere modal ke umat Islam aya akal aya iman supaya umat Islam mampu ngabedakeun mana perkara biasa mana perkara luar, mana kejadian anu biasa mana kejadian anu luar, mana kejadian anu kudu ditarima heula ku akal mana kejadian anu kudu ditarima heula ku supaya teu salah. Teu salah ningali. Sababna loba jelema salah ningali. Tuh bener teu karena diomong rocet masalah kadaharan ibu-ibu mah. Ulah nyeun acara di jero acara coba. Supaya fokus ka dieu ceuk aing ge awewe mah. Nyaah jauh-jauh datang ka dieu balik teu mawa ilmu. Hei. Itu tega bagian jadi molototan aing jadi nanti. Ulahnya kegiatan-kegiatan ngaji heula fokus. Poho deui nepi ka mana tadi teh? Itu gara-gara si itu tadi tuh nggak bagi-bagi kue wae. Tah gitu. Hanya gitu bae guys. Supaya orang mampu ngabedakeun mana biasa, mana nu luar. Sabab ayeuna loba sebagian kecil umat Islam nganggap nu biasa luar biasa, nu luar biasa dianggap awewe, dianggap embe dianggap awewe. Sabab ayeuna loba awewe jiga tuh cek si itu tuh tadi tuh. Nyari embe pan di luar sok katingali bujurna pingpingna bitisna leres dah.
Loba awewe kitu ayeuna. Eta teh jelema awewe. Bo, urang buktikan ayeuna, aktifkeun dua daya ieu akal jeung iman. Ngan hiji-hiji heula kudu dites. Urang aktifkeun akal heula ayeuna. Punten, ibu-ibu dites ieu. Di Cikampek di Karawang aya sungai gede namina Citarum. Si Asep Bubarok isuk-isuk ulin ka Citarum. Ditingali di sisi sungai Citarum aya truk keur naikeun pasir. Sementara Citarum keur banjir, bari luas sungaina, panjang, jero. Asep Bubarok balik heula ka imah. Menang 5 menit, Asep Bubarok balik deui ka Citarum, kaget. Ningali eta truk tos nyebrang sungai. Ditinggalkeun 5 menit eta truk pindah tempat, bisa ngaliwatan sungai anu sakitu luasna. Ibu-ibu heula, biasa luar biasa. Sing kompak jawabna. Ayeuna bapak-bapak, biasa luar biasa. Sing kompak. Lain bapak-bapak sia mah budak. Ai bapak sia ka mana? Ini bapakna menjedog. Omon. Sariawan ya. Ibu-ibu heula, biasa luar biasa. Kompak. Bapak-bapak, biasa luar biasa. Biasa. Nah, make luar biasa. Pan aya jembatan. Loading tega blegotak. Jauh ka tower. Biasa luar biasa. Nah, mulai aktif ayeuna mah. Aya kuotaan biasa. Naon sababna? Sering ningali di jalan raya aya jembatan sering di bawahna sungai. Truk, bus, mobil bisa lewat. Biasa luar biasa. Naon sababna? Aktif ayeuna mah. Berarti nu ngajawab tadi luar biasa, ngabayangkeun trukna renang. Eta mah ku akal bae, ulah nyebut luar biasa. Akal jang ningali anu biasa. Ayeuna iman, urang tes iman ayeuna. Aktifkeun, kota nasiapkeun. Deketan tower ame loba sinyal. Ulah loading deui bae. Ieu mah sejarah. Sejarah. Dulu Moses dikejar-kejar Raja Ramses. Apal Moses? Umat Islam nyebatna Nabiullah Musa alaihi salam. Israel nyebutna Moses. Ketika Moses dikejar Raja Ramses, apal Raja Ramses? Adina kejo Rames. Firaun laknatullah alaih. Ketika Nabi Musa diundang Firaun, kapojok Nabi Musa ke Lautan Merah. Lari ke depan Lautan Merah membentang luas. Rek nyalametkeun diri bingung kapal laut teu aya, parahu teu aya. Firaun jeung pasukan geus deukeut rek nyieun heula jembatan. Nabi Musa bingung, da jelas harita can aya nu dagang semen. Akhirna Nabi Musa muntang tulung ka Allah. Kumaha sara Allah? Idrib bi asaqal bahra. Pukul Lautan Merah dengan tongkatmu. Maka tongkat Nabi Musa digebukeun kana Lautan Merah. Prak, brai belah. Jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan. Biasa luar biasa. Cek akal luar. Akhirnya dihujah. Ibu-ibu heula. Naon sababna luar biasa. Dari jembatan. Sok teh naon ulah sieun salah, engke diluruskeun jadi ilmu kitu. Nya teh jembatan. Kumaha ya teh jembatan jadi jalan itu pan eueuh jembatan. Jadi ngarang-ngarang namahan. Nu pengker. Mukjizat. Beulah naon nu beulah? Sing bener atuh komplit ngajawabna beulah. Ulah ngomong-ngomong belah hareupeun aing ah. Sok hayang balik.
Oh jembatan belah. Lautan jadi paling dia ibu-ibu naon sababna luar biasa. Amalolor kabeh nih. Bapak-bapak naon sababna luar biasa. Kuari kalau ada teras. Laut naon laut. Laut macai lain tarigu. Wis laut cai atuh. Pak, nu penger naon sabab luar biasa. Nu luhur bapak-bapak naon sababna luar biasa. Camat. Molototan we tadi. Naon sababna luar biasa, Mat? Mujizat. Nu penger. Pak. Mujizat gading ti hareup ieu meureunna. Nu ngajawab mukjizat Allah itulah iman yang bicara. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Cek akal luar biasa dihujah. Naon sababna luar biasa? Iman naik. Subhanallah itu mukjizat Allah. Subhanallah itu izin Allah. Subhanallah itu kudrah iradah Allah. Subhanallah eta kahoyong Gusti Allah, kekuasaan Allah. Lamun tos dijawab langsung ke Allah, saha nu wani ngahujah ka Gusti Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Nu ngahuleng teu aktif. Anu ngajawab tadi aneh. Lamun ngajawab aneh, eta akal kene bisa dihujah. Nah sababna aneh, nyata ya jembatan bisa nyebrang. Biasa luar biasa, nya luar biasa. Nah sababna luar biasa, ajaib. Akal kene. Nah sababna ajaib, teu arti ku akal. Nah sabab teu arti akal. Nya jembatan bisa nyebrang. Biasa luar biasa. Nah sabab luar biasa, aneh. Ayo bulak-balik didinya. Tapi langsung dia bawa iman. Subhanallah itu kekuasaan Allah. Subhanallah itu mukjizat Allah. Reksa nu wani ngahujah ka Allah. Ulah ngabelah lautan merah. Allah ngangkat lautan merah ditamplokeun ka si Firaun. Mampuheun da makhluk Allah sadayana leres. Naon kaitanana Asep jeung Isra Mi'raj Nabi? Ya jelas berkaitan. Sabab kejadian Isra Mi'raj Nabi mah luar teka arti logik. Can aya pesawat bisa terbang Nabi Muhammad, ruhna wungkul meureunan jeung jasadna. Kok bisa? Bisa. Naon sababna? Isra Mi'raj Nabi sanes kahoyong Nabi tapi kahoyong Gusti. Lamun tos nyarios kahoyong Allah, fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Gampileun pikeun Allah, nangtungkeun langit tanpa tihang tiasaeun. Leres nyiptakeun alam dunya teu make rekayasa. Kun fayakun. Fasubhanalladzi tos kun fayakun yasin karak pasubha tasbih. Makanya Isra Mi'raj diawali ku kalimat tasbih dilalatan alat ta'jib, nuduhkan bahwa kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Allah anu menggerakkeun anak kahoyong Allah, diirodahkeun ku Allah, diberangkatkeun ku Gusti sanes berangkat nyalira Rasul Isra Mi'raj tapi diberangkatkeun ku Gusti Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Mudah bagi Allah. Makanya Isra Mi'raj diawali perkuat ku Allah pakai kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi, lain biruhihi, bi'abdihi. Abdun, yang namanya abdun komplit ruh wajasadih. Kok bisa? Bisa. Sanes berangkat nyalira Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diberangkatkeun ku Gusti Allah. Lamun iman geus narima, akal ge narim atuh gampileun pikeun Allah segala rupina leres teu.
Contoh ka Ustaz sa podi abdi teh ka Ustazna. Hah? Kikin. Ustaz Kikin. Ingat kasih Asep Mubarok. Boga rambutan. Di dia naon rambutan naon? Rambutan. Ngirim rambutan ka Asep Mubarok ka Cikampek. Eta rambutan ngabalatak di imah Ustaz Ikin. Di kana karungkeun, mameh di kana karungkeun, di jendela imah Ustaz Ikin aya sireum keur baris, nu hiji luncat kana rambutan, rambutanana diasupkeun kana karung, karungna dibeungkeut, Ustaz Ikin berangkat ka Cikampek jam 6 isuk. Contoh lancarna 3 jam, 6, 7, 8, 9 nyampe di Cikampek. Cek si Asep Mubarok Ustaz Ikin, di dieu ge loba rambutan mah, canak deui kan itu ka Majalengka. Ustaz Ikin balik deh jam 8 di Cikampek, 3 jam nyampe lohor ka dieu. Berarti Ustaz Ikin Majalengka Cikampek, Cikampek ke Majalengka 6 jam bulak balik. Begitu nyampe uih ka bumina deui eta karung dibuka talina, rambutan dibahekeun di imah Ustaz Ikin, sireum nu nyelap geus milu ti Cikampek, luncat deui kana tembok, napai kana jandela, panggih deui jeung babaturanna anu teu marilu ka Cikampek. Cek sireum anu keur bararis nu teu milu sia ka mana bae. Cek sireum aing di Cikampek. Cek babaturanna gelo. Tadi isuk leumpang di dieu. Emang Cikampek deukeut, mun sia leumpang dina slametna ge puluhan tahun karak nepi. Mun salamet kadang-kadang kalau ti imah Ikin pae katincak ku sendal Ikin. Tapi yakin bisa terjadi? Yakin teh? Ruhna wungkul apa jeung jasadna? Jeung jasadna kok bisa? Sabab ka Cikampek lain kahayang sorangan sireum, kahayang Ustad. Naik naon? Naik naon? Rambutan. Ieu nu dibahas sireum lain Ikin. Sing bener enggak jawab. Sireum naik mobil, Ikin naik rambutan. Sanu rek nepi ka imah aing. Naik naon? Rambutan. Ustaz Ikinna naik. Tah, itu mah jelas. Bisa terjadi bulak-balik bisa. Ruh jeung jasadna apa ruhna wungkul? Tuh, lamun iman geus narima dicontohan logika ge asup leres. Rasulullah berangkat ruh dan jasadnya sebab Isra Mi'raj bukan kemauan Rasulullah, kemauan Gusti Allah. Lain kahoyong nyalira, kahoyong Gusti Allah. Lain berangkat nyalira, tapi diberangkatkeun ku Gusti Subha. Makanya ayeuna jadikeun sabada rajaban setiap ningali dadamelan Allah biasakeun maca tasbih. Seperti Rasulullah mere pelajaran ka putrina Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ketika hamil Siti Fatimah ngandung Sayyidina Hasan, Rasul mere pelajaran, Fatimah gelis anaking sing seueur ngaos tasbih, usap-usap kana patuangan anjeun supaya incu kaula henteu jauh ti Allah. Kitu. Emang karasa kitu hirup eta budak na jero beuting indung? Karasa teu? Diudag-udag ku akal, teu asup akal. Orok bisa hirup di jero beuteung indung rek lewat mana napas. Sabara bulan ayo. Ibu nu ngarasakeun sabara bulan. Leres? Ayeuna bapak-bapak nu apal sugan leuwih apal. Sabara bulan Pak? Sugan bapak-bapak leuwih apal, sering ngalongok. Sabara bulan? Ih, iya bapak-bapak. Wajah tidak berdosa. Ugu pagawean manehna eta teh. Sabaraha bulan Pak? Sabaraha bulan Bu karaosna? Leres salapan. Coba etang. Ibu hamil sabulan geus aya can orok tah. Tuh bohong berarti salapan teh. Salapan kurang hiji. Atau sabulan hamil karak sperma. 2 bulan hamil can aya. Karak gumpalan darah, Allah nyiptakeun gumpalan darah na rahim ibu. 3 bulan hamil. Allah nyiptakeun tulang belulang jeung daging di rahim ibu. Leres 4 bulan hamil. Karak ngebentuk janin manusia. Ti 4 naik ka 5 bulan Allah niupkeun roh kana rahim ibu. Mulai karasa usik eta orok ti usia 4 naik ka 5 bulan. Leres teu? Ibu nu ngaraoskeun leres teu? Jadi aleh kukuring
Berarti tandana asih bobarok sering fitnah nama ka aing-aing kene. Keun bae dah heueuh. Emang hirup asepan ibu anu sok ribut ka salaki. Kahang tata geus najong geus 3 poe. Belah mana nyai katuhu. Oh lalaki. Sok tahu eta bapana. 7 bulan hamil Kang. 3 poe kamari dikencak wae budak teh. Oh awewe. Sapoe derek ngajuru Kang. Curiga budak teh di tengah-tengah ti peuting. Bencong. Katuh lalaki tengah-tengah kiri awewe tengah-tengah. Nah aya ku kitu eta lalaki. Geus tong loba pikiran nu kitu, nu penting nu hamil rajin ibadah, rajin tadarus. Rajin salat sunat tengah malam. Hei Siti Fatimah dipiwarang ke Rasulullah midamel salat tengah malam, salat sunat ketika hamil. Si horeng eta teh diteliti olahraga nu hamil. Lain berang-berang make lejing meni nyetrit. Beuteung gede kaos diasupkeun. Ajeb. Sok aya olahraga hamil aya. Di Cikampek tetangga aing aya ih. Menihang najong. Mun kompak aya persatuan ibu hamil di Cikampek mah. Lari pagi ngelewatan masjid. Aing balik salat milu lari. Balik ka imah. Jalan ibu-ibu hamil nyodok. Tiung mah nyeke kana beuheung. Calana nyetrit. Ngaliuk teh ka kuring, Pak Haji bari ditutupan hareupna. Kunaon ece ditutupan? Isin Pak Haji. Mun era tong dipake. Ih Pak Haji mah sentimen, teu gaul. Geus aku lari make mukena. Jadi malik mamatahan ieu awewe. Geus kumaha atuh? Lari make Pak Haji nyetrit calanana, larina bebas karena jantung jadi sehat. Karena aing teu ngeunah di papatahan ku awewe. Ngagok aing di jalan. Nya, jantung sia sehat, jantung aing deg-degan. Neang ngarajo kulingis aing. Geus zaman ayeuna teh awewe leungit KR. Beuheung maka tutup hanap ban serep ngejeplak orat eta teh ibu lain seuri saya teh mikir nunung tati dengekeun bah yaya engkom omah acih dengekeun bi acih aya eta si acih di mana-mana aya bae. Ya Allah. Geciri deket karena akhir zaman, deket karena kiamat. Awewe leungit KR. Saur Rasulullah sing puring nyampaikeun wungkul dina hadisna Rasulullah SAW. Saya ti zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a. Deket karena akhir zaman 4 perkara diangkat ku Allah. Naon di antarana yarfa'ullahul barakah minal ardi. Allah ngangkat keberkahan di bumi ieu, di tanah ieu. Baheula mah urang nyekel duit 1.000 rupiah bu mahi balanja kana naon-naon leres teu. Ayeuna mah rupiah geus kurang berkah. Duit 1.000 ngagoleh di jalan ku budak dileyak ayeuna mah. Urang baheula bekal sakola 1.000 asa pang cukupna baheula mah. Geus teu aya hargaan duit 1.000 dileyak ku budak di jalan. Ya Allah ya Rabbana. Yarfa'ullahu rahmah minal qulub nu kadua. Nur cahaya hati jelema diangkat ku Allah. Mana cahaya hati jelema diangkat? Loba jelema dinasehatan ku ulama ku kiai lain nurut malik ngamusuhan ka kiai. Loba nu kitu. Loba nu kitu. Deelingan dinasehatan lain nurut malik ngalawan. Maaf. Ulah di luar imah, di jero imah. Ibu jeung bapa mapakahan anak ayeuna mantak nyeri hate. Bener teh? Budak di papagahan ku indung bapa malik molototan ngamusuhan ka indung bapa. Baheula anu wani kitu tah ya. Ngadenge suara dehem bapa ngadeg-deg urang baheula. Aham cicing budak baheula.
Ayeuna mah tibalik kolot nu sieun ku anak. Bapana dehem, budak na molotot. Naon Pak? Naon Pak? Naon? Cuk bapana henteu jang teu. Riweuh ayeuna mah. Loba kolot sieun ku anak. Nu katilu, yarfa'ullahul adla minal hukami. Para penegak hukum dicabut keadilanna dan dikurangan keadilanna geus teu adil. Sok tingali kejadian di Indonesia ayeuna, masyaallah. Geus ngeri, ieu ciri geus dararatang. Nu kaopat, yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i. Allah ngangkat sifat isin awewe. Awewe geus teu aya ka isin. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana. Lamun marake calana nu salakina. Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Riut akina sirah eta tiap rek macul ka sawah kolorna leungit wae dipapake ku incuna si Nopi, si Irma, si Imas, si Reni mararake, si Rina mararake, si Ebah, si Itoh, si Mimin, si Titin mararake. Aya ce Mimin, eta si Mimin di mana-mana aya deui bae. Pajarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur-luhur dah hayang katempo yang ketempo kenal pot racing nyaho engge hapur sing jareblag digaro mending ngebul najis teu pantes ya ebah dengekeun mending ge rapih istiqomah amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, Bu, berarti sabaraha bulan orang hirup di jeur beuteung indung teh. Lamun 8 bulan bolojor lahir hitung ti 5 genep 7 8 salap. Berarti 5 bul ngadon ngapan di jero beuteung indung. Udag ku logika ku akal, kaharti teu ku akal. Rek lewat mana napas? Emang na beuteung indung loba jendelaan? Jendela hiji-hiji gede parabut jeung bapakna. Beda ieu nu halal ahli kokorobet kabeh ieu. Tu komo nu tukang. Nu hareup ongkoh. Bu, Allahul Muddabbir, Allah yang Maha Pengatur sadayana diatur ku Gusti Subhanahu. Makana beres rajaban setiap ningali dadamelan Allah biasakeun maca tas. Tengah peuting nongkrong red ka langit caang bulan indah bulan bintang kumaha cek eta di balik rajaban subhanallah maha suci ya Allah yang telah menciptakan bulan bintang begitu indah. Terima kasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk melihat ciptaan-ciptaanmu subhanallah. Jadi ibadah ningali dadamelan Gusti Allah. Sore hujan raat deui bijil cahaya panon poe pelentung di langit berwarna-warni naon ngaranna kumaha cek nu balik rajaban subhanallah maha suci Allah nu tos ngadamel pelangi saki endahna nuhun Gusti abdi masih tiasa ningali dadamelan Gusti subhanallah walhamdulillah. Jadi ibadah ieu mah rajaban unggal tahun begitu ningali pelangi uset kumaha ngecetna mikiran cek sakalian estegerna pikiran nepi teu ka langit cukup tidinya hasil hikmah tina peringatan Isra Mi'raj naon Asep nu kahiji tazidul iman tambah kekuatan iman balik rajaban sing tambah kekuatan iman ka Allah iman ka Rasulna tambah kuat cinta ka Allah cinta ka Rasulna nya jang indung bapana balik rajaban nambahan kuat iman jeung cinta tapi aya PR berat jang ibu jang bapak naon anak-anak urang ayeuna loba kolot geus lalawora teu malire ka anakna sorangan
maneh rek ngaji rek henteu masa bodoh, rek salat rek henteu masa bodoh. Lamun anak diantep jauh bodoh tina agama, hati-hati ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia kene bakal kerasa akibatna. Ayeuna kabejakeun di mana-mana loba kolot mulai nyeri hate ku anak-anakna. Leres tina akhlak tata krama geus jauh ayeuna. Balema urang ngaliwatan indung bapa dodongkoan ti kajauhan pa ma geser calikna saalit abdi bada ngalangkung bisi kadupak ku abdi. Anak urang kitu teh ayeuna ngaliwat. Jawab kitu teh geus teh aya akhlak budak ayeuna. Induna jajalaneun men seret eta mereka nyungsep induna pan. Bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan siak guat juleng. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending ngek. Anak juri gisuan. Geus nincak beheung bapana le mentah hampura malah molotot ka bapana bokap sih bokap. Teu nyambung dahar jeung teri tina biwir jadi bokap. Datang indungna ih nyokap, datang ninikna nyokep, torojol akina oh nyakop. Eta bahasa jurig di mana eta? Ya Allah loba kolot nyeri hate kuan. Ya loba barudak pemuda di deui remaja putra putri punten. Hayang teu pendak sareng Rasulullah. Hayang teu di akhirat pendak jeung Rasulullah. Keur hirup di dunia ulah coba-coba nganyerikeun hate indung bapa. Maaf. Sok sanajan aya umat akhir zaman rajin salat fardu sunat teu katinggalieun, puasa fardu sunat teu katinggalieun, haji umroh na tiap tahun, tapi nganyerikeun hate indung bapa teu kaburu mentah hampura ka indung bapa na teu ridho di akhirat eta budak moal meunang syafaat. Naudzubillah min dzalik. Naku berat-berat ting ancamanan Asep budak doraka ka indung bapa moal menang syafaah sabab aya jasa indung bapa teu bisa dibayar ku anak. Leres teu? Bapak ngabelan anak nepi ka narohkeun nyawa banting tulang nyari biaya. Leres teu Pak? Ibu ngabelan anak jelas-jelas asli ngorbankeun nyawa. Keur ngajurukeun anak ke pan korban nyawa seseueurna eta. Pan ngajuru teh juruna maot. Leres teu? Pantes Rasulullah ngangkat derajat ibu 3 tingkat di atas bapak-bapak. Naon sababna aya jasa indung teu bisa dibayar ku kumpulkeun harta anakna saalam dunia pikeun mayar jasa indungna moal kabayar. Hebat 3 tingkat derajat ibu diangkat. Disindir kuno qasidah, ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Mun anakna 10 aing bulak-balik ka didinya lagu. Menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ayana qasidah aya. Kapungkur mah sanes qasidah sanes nu maena ibu-ibu ning alat tegelde baruleud naon baheula mah? Tagoni. Zaman jadul neueuh variasi nakol ge kitu ti mimiti nepi ka anggeus. Lagu teh jauh tiadana. Pak brung brung pak brung do pak brung brung pak brung nu nyanyiana teh BEN. Ya dana dan brung do pak brung baheula lipan pamedok-medok. Make gelung baheula mah konde. Eueuh busana muslimah eueuh baheula mah baju ge berukat. Nu barolong teh kutang sehingga rembat. Inget baheula sok lalajok. Abdi rombongan qasidah ti Bantarujeg pak brung brung pak brung baheula di kecamatan. Bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Eta nini-nininya Rolling Stone.
anu ujung-ujung nanti gening ya kadal haram atuh kadal mah haram kada dengekeun we eta lagu baheula leungit tagoni datang rebana mulai aya variasi pukulan almanar tasik cerak jering 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 jeng 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 cerak jering 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 jeng ding 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 tak tung 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 jeng 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 ding ding tak tung 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 jeng 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 ding ding tak tung tung tak tung tung tilu poe aing latihan mereka muncrat ya ciduh leungit rebana datang cerawis kok emak dia manggis kolotnya mak rawis alatna baru leutik budak santri di imah meuli alatna saperangkat latihan unggal peuting marawis nakol pataek daek satarik-tarik menegandeng yang di lemur kadenge kemana-mana opak kadenge nanti gitu opak ai gemblong opak emping ngecucur mendengareunaheun eta budak nakol Masya Allah Bo ibu boga jasa teu bisa dibayar ku salaki hei pak ulah macam-macam ka pamajikan cicing sakumaha gagahna bapa moal mampu mayar jasa pamajikan anak moal mampu mayar jasa indung mana sep ibu-ibu jenjang menuju kehamilan rutin sabulan sakali miceunan darah kotor leres teu bahasa agama naon head bahasa nasional naon men bahasa Sunda naon di dieu kotoran asa karak ngadenge atau ya kotoran mah empel ku sorangan kareseban bahasa preman naon aya bahasa preman aya naon brewok utah getih si botak jadi merana gak cicing tulis ya lumayan ibu kermen kerhead maaf sok anu nyareri awak leres teh urang lalaki ngarasakeun teu pak hayang tarima bersih cek ibu atuh teu adil no men awewe adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun 10 menit keadaan lohor ibu men begitu adaan lohor ibu molor tibrak nepi ka sore cek salakina dosa siap teu salat sorry kang men geunah eta ngajawab bulan Ramadan puasa salakina kokoloyongan leuleus lapar begitu asup ka kamar pamajikan keur bak dahar jeung salakina ayo sia kanyahoan nyai dosa sia teu puasa sorry Kang baru saja aku men teu percaya deuleu mantak lamun ibu boga salaki tara salat tara puasa Ramadan berarti salaki ibu keur dielingan teu nurut bae puncakna terakhir soptek urut ibu wawalkeun kana sungut salaki sia tara salat berarti men hakan palang moal bisa mayar pak ibu mamen urang mah yang tadi mah bersih bae. 2, mana jasa ibu itu bisa dibayar ku anak hamil ternyiram geripuh ibu-ibu mah samar kahayang kadang-kadang sok bau karena lauk salakin geus pusing hatunya idahar ame sehat eta orok tak akan beli sate embung pes lukmas embung jeung gepuk rendang embung geus jeung naon atuh asa ngeunah Kang lamun dahar sanguna dicocolkeun kana tarang ustad astagfirullah sia mah lain nyiram kasurupan
nya salakina da karunya anak sieun ngelai dijingjing pamajikan ka imah ustad beureum mawa sangu sapiring. Waalaikumsalam. Non Kang pun bojo nyiram dibawa ka aing bidan ge lain kahayangna aneh ti isuk mung dahar atuh antepkeun bae atuh karunya orok ustad ih eta tuh mawa sangu ai sangu mah dibawa ngan daharna mung jeung lauk naon atuh ngabayangkeun ngeunah lamun sangu dicocolkeun kana tarang ustad. Ustad daripada sia nyocol aing mending aing nyocol sia kan ustad ge dipitrahan meureunnan main cocol wae. Aneh nu nyiram mah deui nu nyiram teu pararuguh itu mung ieu mung salakina nyedek maksa hayang jeung naon atuh dahar jujur budak bisi ngelai hayang jeung pais naon Lukmas lain naon atuh pais bobogaan akang. Salakina calangap nyai sakit teh menang nektek baheula biraku ku aing kudu dibehakeun tapi teu nanaon demi anak daripada anak ngelahi. Salakina ngaleos ka mana Kang disunatan mun balik mun dahar ulah menta deui berarti geus beak. Salakina rek ka rumah sakit ngaliwatan pasar. Di sisi pasar di jalan anu dagang obat make alat peraga binatang make orai kemudian eta nu dagang obat make peragana kuya kabeneran pisan eta kuya ke nongtot huluna cek eta si bapak-bapak daripada aing disunatan deui nyeri mending hulu kuya ku aing beuli. Soalnya rada kembar ya cenah. Akhirnya cek salakina, Pak, iya kuya sabaraha hargana? Lain jualan iya mah jang. Iya mah alat peraga dagang obat. Kuring mah jang ubar langsung. Butuh na kitina beheung kana hulu. Awakna mah batokna ge ku amang. Nya jang ubar mah teu nanaon lah heug bae. Sok pencit 50.000 dibayar. 100 jang, kene 100.000 tah. Demi anak pencit dijingjing dibawa balik cek pamajikan anak terjadi di sunatannya batu geus lapar jadi nyai ayeuna mah canggih akang 7 kali disuntik nage teu karasa tah na karesek pais ku sia buru-buru mun geus beak ulah menta deui beak akang salakina ka dapur dibuka eta bungkusan wagoak akang cek salakina naon sate gogorowokan atuh geura pasak bae teu sangka geus dipeunjit mah gude atuh hulu kuya eta ari ditelek-telek aya panonan. Pamajikan ngaguak deui. Akang. Aya naon gogorokan bae. Teu sangka. Teu sangka kunaon. Paingan dinu pohek tara nyasar aya panonan. Hulu kuya. Hulu kuya he titin dengekeun Ih, nu nyiram ampun. Aneh-aneh kahayang teh. Bu, jujur lalaki moal bisa bayar jelas teh. Naon deui nu teu bisa dibayar ti pamajikan. Hamil tina nyiramna geus ripuh, komo geus gede beteung. 7-8 bulan sih mau drum band ka mana-mana. Pan sare ge guling gasahan ibu. Leres teu? Cenah bayeung yang naon eta teh? Teu bisa sare eungap nyangigir pegel asa keplok ka beuteung nang kuban sieun mejret budak nang karak we curiga sieun anu teterekelan deui da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang
siga camat. Juara panjat pinang camat. Ya Allah. Bo, guling kasahan. Mana ada nu teu bisa dibayar ku salaki ngajur juruna maot. Urang mah teu ngarasakeun nyeri, Pak. Pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeunkeun orok. Salakina mah di luar nyenyotan jinggo. Bari wiridan lalaki, awewe, lalaki, awewe, lalaki, awewe. Pamajikan di kamar. Hese keluar eta orok. Sirahna geus nongtot teu bijil-bijil. Bidan keluar. Ieu salakina mun bebidan sampeurkeun pamajikan geus beak tanaga karunya. Budak bese hese bijil. Karak nyampeurkeun salakina ka kamar Nyai. Sabar tawakal Nyai. Heujeunkeun, heujeunkeun. Nyeri Kang, nyeri. Hasawa tanaga. Paksakeun Nyai, paksakeun. Itu sirah budak geus nongtot. Hasawa tanaga Kang. Geus jeung Akang ame tanaga baru. Ayo bareng-bareng ngaheujeun ayo. 1 2 3 semangat semangat semangat. Ayo Nyai, ayo Nyai. Alhamdulillah salakina ti heula ngajuru. Bidan ge ruas. Cek bidan ieu orok bau naon. Salakina modal. Geuleuh najis. Adang lain nyengir mikir sia teh. Cing nyaah ka pamajikan. Urang mah yang tarima beres. Benar teh Bu? Terakhir, mana jasa indung teu bisa dibayar ku anak ku salaki? ASI, air susu nu bisa ngarepehkeun budak iwal ti indung. Ibu jeung bapak ke dahar na meja makan, orok diayun terus ceurik, dipangku ku bapana lain repeh. Jejeritan orok teh. Da ku bapana beri kakesak. Mulur mah molor we atuh. Kolot keur dahar ge ngaganggu bae. Ku indung dicokot Kang, sok Akang mah dahar be hayo keureuy. Keun orok mah ku abdi ka dieu keun. Ku indung dipangku. Bager kasep anak mama. Dikemahakeun ku bapak. Oh bapak ujang mah galak. Jurig. Tak orok ngajawab. Nyahun orok nage bapana jurig. Ku indung mah repeh langsung. Naon sababna? Stop kontak orok aya di indung. Gep orok ceurik ditangkep ke indung. Langsung indung ngaluarkeun jurus. Kodok burial lolep. Repeh eta budak. Tibang sabara jurus eta kodok burial lolep. Cager. Bapak nama teu bisaeun nyusuan. Penting ibu kaganggu bener teh. Aya boga orok teu bisa tibra eta sare. Keur ngalenyap tibra sare. Hoa, bapak nama kerek, ibu nu hudang leres teh. Langsung ibu nu ngarepehkeun nyokot stop kontak kodok. Burial lolep. Geus beunang remote na ku orok mah jempling eta orok. Cek indungna bari nyusuan bari ngalenyap sare deui. Karake 3 menit hudang deui eta indungna. Nu oa-oaan hiji deui. Gede sorana teh. Ih najis. Cek indungna ieu orok bijil ti tukang. Ditempo orok kajajaden. Ih. Pengganggu. Pengorbanan indung teu bisa dibayar kuaan. Pantes ancaman ge berat. Sok sanajan budak rajin ibadah berang peuting. Tapi lamun teu menang ridho indung jeung bapana di akhirat moal menang syafaah Kangjeng Nabi Muhammad. Al-aqu liwalidayh. Jelema nu sok kanyerikeun hate indung bapa maot teu kaburu tobat teu kaburu minta ridho ka indung bapa. Maaf moal menang syafaah. Mudah-mudahan urang aya dina ridho indung bapa. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi aya tugas Asep balik rajabannya. Naon tugasna? Geura pariksa anak-anak urang kaimananana. Kualitas tauhidna geus nepi ka mana? Budak urang wauh ka Allah jeung ka Rasulna. Penting ieu. Ulah diantep bodoh budak jauh tina agama. Baheula mah urang ngaji keur leutik di imah kiai. Teu indungnya bapak nu ngalongo ka imah kiai sieun anakna teu nepi ka pangajian.
Pak Kiai, anak abdi aya ngaji, aya Kang itu keur ngapalkeun. Aya nama eueuh nu kitu kolot. Lurjeun bae ka anak teh. Ai mah maka keluar budak magrib mau samping rasan rek ngaji. Ternyata di jalan panggih jeung babaturanana anu teu ngararaji. Milu begadang abring-abringan di jalan. Tengah peuting ribut, panggih jeung musuh, der tawuran. Anakna jadi korban, benang ku celirit dibawa ke rumah sakit. Tengah peting imah bapana digedoran ku aparat. Bapana hudang sare lelungu. Aya naon Pak? Tadi aya tawuran di jalan. Aya nu korban budak, ieu dipoto anak bapak lain. Nya anak abdi ieu. Tah, lamun geus kajadian kitu, saha nu korban? Jawab. Saha nu korban? Budak. Astagfirullahaladzim. Sagete ngomong make salot. Tadi di beja anu korban ku celurit teh bud. Aku non bieu ngajawab kolot. Nu korban budak, nu rugi tah eta nyambung nu kitu. Ieu kolot nu korban emang indungna milu tawuran mamawa panci. Budak jadi indung jadi rugi. Ayo gerak-geringkeun budak ke pangajian. Pan baheula mah dididik keimanan teh ku indung bapa heula. Ti leuleutik diwauhkeun ti orok diwauhkeun ka nami Allah nami Rasulullah. Indung baheula mah kolot baheula hebat rajin. Orok di mandian, disedok, disipat, di kayu putihan, dipangku ku indung, memeh disusuan. Allah, ya Rasulullah, sing soleh bager ceng. Baheula mah kitu. Ibu kitu teh ayeuna. Jawab. Ibu kitu teh. Budak istimewa di mandian, disedok, disipat, babak beluar banget budak. Di ayun, lain zikir. Baheula mah urang sare di ayun ku indung. La ilaha illallah. Baheula mah kitu. Ieu mah lain. Ayo perem. Indungna aral. Ayun mah, di ayun, ayo perem. Yang setengah peuting batur kaganggu keur sarare. Pan mah isu kudu nyaring ngaulaan maneh. Ayun, di ayun ayo perem. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Budak rek sare dibere lagu eta atuh molotot. Teu bisa sare mikiran lagu hayang gerepe Minggu. Dari kulin ka kota jeung ayah. Atukeun be Asep da eta mah lagu budak. Heueuh lagu budak, tapi eusina nitah ulin. Ganti judul atuh sok make lagu ngan judulna nu ngadidik ibadah tong hari Minggu judulna hari Jumat. Jang bager kasep ayo sare di ayun ku mak boga lagu anyar ti Asep Bubarok judulna hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid. Kan bagus nita ibadah. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib itu. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah. Mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Tulis Pak Ud. Pak Ud, aya Pak Ud di dia. Da ngajar lagu teka budak lagu nu ngadidik ibadah. Pelangi, ganti mengaji. Mengaji, barokah jiwamu. Marah pusing kacau, hilang karenamu. Allah Maha Agung, penuh kasih sayang. Mengaji, cinta Al-Quran. Eta ngadidik, eta lagu. Datang bapakna, peremjang, abah ge boga lagu. Matematika, dengekeun jang. Jeung hiji jumlahkeun jadi 2. Lamun bisa ngaji engkeuna bisa ngadua, itu kan lumayan matematika. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4. Mun bisa ngadua engke bakal menang berkat, lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8. Mun loba berkat moal hese barang hakan, lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun ke 16, sabeubarangakan pasti bakal awet beas, lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32, mun geus loba beas bisa mere kami toha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun genep 4 bager kami toha pamajikan bisa 4. Nah eta Pak. Ibu-ibu setuju? Pasti. Bapak setuju? Yakin.
nya ulah nyalakeun kanu nyandung pan Allah miwarang dina Quran tong munafik. Ustadna para kiai nyampaikeun ayat masna wa sulasa waruba itu ngan mempertahankan ibu bener wajib meureunnan bener tuh jangka utuhan rumah tangga opatah cek Allah gana Quran berarti nu pamajikan opat eta Superman pamajikan tilu gentleman nu pamajikan dua real man lelaki yang nyata nu pamajikan hiji cemen termasuk aing bu lu can boga pamajikan no comment bu pertahankan ku ibu akhlak soleha supaya lalaki urang teu ka mana-mana hatena kitu turutan cenah akhlakna Siti Khadijah. Kumaha kitu akhlakna Siti Khadijah pinter nyenangkeun caroge ku bahasa. Jadi Siti Khadijah mah teu wantun ngaluhuran suara caroge. Ibu kitu teu? Pak, pamajikan orang kitu teu? Tolong dicatat. Itu kegagalan pertama. Nu kadua, senangkeun caroge ku tingkah laku Siti Khadijah pemimayunan Rasulullah tungkul teu wantun neuteup wajah caroge. Istri urang kitu teu, Pak? Geus henteu deui wae. Geus eueuh araheun ieu mah. Ngobrol jeung salaki nengak panon molotot ciduh muncrat. Pamajikan aing di smackdown ku aing. Tilu sedangkeun caraki ku dandanan osok dandan. Ibu osok dandan. Osok ke pasar ka ondangan. Babak belur nya hareupan sare jeung salaki percis neuni pelet nyasar. Atuh salakina asup ka jero kamar muringkak bulu punduk. Anu ngalualer ngabugigag buuk acak-acakan. Tari kutang pegat sabelah disambung make paniti. Salakina ngadeg-deg di kamar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maca ayat kursi. Ya Allah ya sore geus aya penampakan di kamar. Aya ditelak-telak geuning pamajikan. Keun bae goreng-goreng ge aing sono digabruk ku salakina gogoakan. Paniti nojos. Geus goreng nyiksa deui. Mun bapa boga pamajikan casing geus modal kitu eta geus beujeuhna di kana kulkaskeun. Bo. Sok rahayo. Baheula mah indung urang, bapak urang ngadidik keimanan ka barudak ti leuletik, ti orok geus diwauhkeun ka Gusti Allah. Kitu hayang kembali disebut teu baheula indung ngadidik anakna. Diayun dihuapan bari ngahuapan budak. Indung teh zikir, sok bager, mam bager Allah, ya Rasulullah. Bari dibeuweung baheula mah ku indung dakwah blender. Bener teu? Ngalaman baheula ngalaman digayem heula ku indung kadaharan teh teuas jang orok jang budak pedo mantak aya peneliti baheula naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung nurut ka indung anu geus jarang main blender wae kadaharan teuas jang orok meuli blender colokeun listrik pancet bubuk wawelkeun ka budak gede budakna saeutik indungna muter siga blender lieur. Loba budak blender ayeuna. Sok tanamkeun tauhid ti leuleutik ka budak. Ieu hikmahna. Kudu aya kekuatan iman. Hikmah nu kadua asep tina peringatan Isra Mi'raj naon? Tathhirul qalbi, pembersihan hati. Saat acan Rasul diberangkatkan Isra Mi'raj, Rasulullah dicanda ku malaikat Jibril ka sumur Zam-Zam, dibelah dadana, dibersihkan manahna. Lain berarti kotor. Hati Rasulullah sudah bersih, lebih dibersihkan lagi. Lalu diisi dengan ilmu hikmah hilim sapinuhna. Sabab Rasul rek janten tamu Allah anu maha bersih. Sedangkan Allah mau nerima kasemahna kecuali nu bersih. Ieu pelajaran jang urang. Naon pelajaranana? Setiap rek salat wudu heula. Ngan biasakeun memeh wudu mersihan heula hate.
Nu jelas nu kudu dibersihan mah hate urang. Kokotor hate ulah dibawa wudu. Kokotor hate ulah dibawa salat. Sabab ngajaga eta kokotor hate karena teu diijabah doa. Sedengkeun dina salat teh pangutama-utamana doa. Ti mimiti urang ngadoa menta dihampura ka Allah. Hayang dipikaja aku Allah, hayang dijembarkeun hirup ku Allah, hayang digampangkeun rezeki ku Allah, hayang diangkat derajat hirup ku Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Eta doa dina salat. Lamun ngandelkeun wudu ungkul hate kotor hese rek diijabah. Maka memeh wudu belah heula dada bersihan hate. Mulai isukan wararudu marawa bedog. Teropong ku mata batin, tembus kana hate. Ya Allah, paingan doa tara diijabah. Ya dina hate runtah meuni balatakil. Naon Asep sampahna hiji sombong ulah dibawa wudu salat. Jelema bisa sombong ku harta bener teu? Asa aing pamampuna ngarendeng diuk jeung tatangan nu sangsara mending jauhan sieun katempelan malarat punten. Lamun teu aya doa fakir miskin moal aya nu beunghar leres teu? Aya doa-doana fakir miskin. Sombong bisa bijil tina naon? Tina ilmu asa aing pangluhurna nganggo kabatur teh sepele bae. Lah sia budak kamari sore nyaho naon? Punten Pak, sok sanajan bijil ti sahanapeun ai bener matarima ulah picen heula dina hate ulah dibawa salat. Naon deui runtah hate nu kudu dipicen Asep? Panasan teuing ku dunia. Rek panasan mah ku ibadah. Pantes. Ece kamarana ngabring meuni rapi pengajian ibu-ibu ayeuna ih jadi panas. Ece antosan abdi bade ngiring. Sae gitu sae. Kang kamana Kang? Masjid berjamaah lohor. Jadi panas. Tungguan Kang, abdi rek milu berjamaah. Saya gitu saya. Ibu gitu tuh. Bapak gitu tuh. Najis. Asep, akang mah teu panasan. Batur salat ka masjid, akang mah teu pipilueun. Batur parwasa, akang mah teu kabita. Batur ngaji teu panasan nya akang teh panasan mah teu ngandengdek siga nu teu butuh ku Allah leres teu butuh teu ku Gusti Allah ayo geura cumponan butuh teu ku Rasulullah geura tuturkeun ajakanana insya urang mah lolobana panasana ku dunya tatangga kabeli TV gede manehna nu muriang isukna tatangga kabeli motor ninja manehna pingsan nepi ka dolongok dirawat di rumah sakit dokter ge bingung ngadeteksi ieu penyakit naon teu kaharti begitu make peralatan komputer bijil tina layar komputer penyakit takara kanyahoan naon nu bijil pelek jadi mikiran wae pelek ninja batur dilongok ku tatanggana ka rumah sakit nu ngalongokna tukang ngagosip hareupeun nu gering ece kamari tatangga ece nu meuli motor ninja teh ayeuna mah meuli mobil Innova ece anyar paeh langsung asa ku gampang eta paeh cig atuh panasan makana batur mampu sodakoh piraku urang teu mampu urang ge boga duit rek sodakoh ka pasantren rek sodakoh ka yatim ka fakir miskin rek sodakoh ka mana ka masjid kitu panasan karena ibadah naon deui Asep runtah hate nu kudu dipiceun dendam naon memeh rajaban loba musuh balik rajaban jadi loba dulur insya Allah memeh akur jeung nu jauh jeung nu deukeut heula daya pangabutuh mangadadak lain menta tulung kanu jauh pasti kanu deuk makanya Imam Ghazali ngagambalkeun Islam yang bertetangga harus seperti kedua tangan kun kal yadain wala takun kal udunain hiduplah kalian seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga kedua tangan kumaha tangan kanan profesina kanu enak-enak bae paisluk masate opor sop lalap sambel bagian kanan
Giliran beteng mules lumpat ka WC, yang kiri bertindak beye bau aing. Cebok terus. Tapi sadar diri. Naon sababna? Nu kanan teu sombong. Cek nu kanan aing bersih gara anu cecebok. Sanu cebok belah kiri ayeuna boga duit loba kamu beli jam tangan pang mahalna dipasangkeun di tukang cebok. Tukang cebok jadi gagah. Tukang cebok ieu kiri tahu diri aing gagah gara-gara kanan merek aing jam tangan. Kanan ateul teu bisa gagaro sorangan, yang kiri hideng datang teu kudu ditelepon ngagaroan kanu katuhu. Coba kitu jeung tetangga. Wala takun kal udunain, dan janganlah hirup seperti kedua ceuli. Ai ceuli kumaha? Telinga kiri telinga kanan itu jaraknya deket. Ti tukang paling sajengkal. Tapi sok sadejan sajengkal nu katuhu jeung nu kenca ieu ceuli can pernah amprok sakali-kali acan. Leres. Ayo seperti tangan. Saling memberi, saling menerima. Yuk majalengka di dia ngahiji. Moal jadi kekuatan namun tengah hiji. Leres deh. Bahkan Nabi lebih jauh menggambarkan Islam satu dengan Islam yang lainnya. Kal jasadil wahid. Harus seperti tubuh. Bagaimana tubuh? Lamun kesandung ibu jari kaki sampai berdarah. Nupang ngelarari weh saha. Lamun titajong indung suku karena batu napi kagetihan. Nupang ngelarari weh saha. Biwir. Tetangga jauh. Nu cilaka mah dihanap. Biwir panggeulana monyong. Tek. Tiluan berarti. Biwir irung panon. Milu ngariut. Cek leungeun aya non wir. Cek biwir itu suku cilaka pencetan. Langsung leungeun turun mencetan. Panon simpati milu ceurik. Ceuli milu berem, biwiri milu monyong, huntu milu kekereket, tekuat nahan kanyeri, nu teu disangka bujur. Dibawa ka dukun patah tulang, dibenerkeun eta bengkok tulang, tekuat nahan kanyeri, milu gogoakan berat brot. Kompak kabeh kompak, henteu. Aya hiji nu cuek teu pipilueun. Si eta mah sare wae di jero. Ngarengkol bae saya eta mah. Cuek. Indung suku cilaka. Bujur prat-prot. Bibir monyong, untuk kekereket, panon cerik, celik beuleum, leungeun ge ngopepang mencetan, eta nu hiji eta apatis. Cek budak sakola mah apatis, nan apatis masa bodohan. Manehna mah ngarengkol we, jongjon we di jero. Eta teh cirina jelema licik si eta mah. Licik tak kunaon? Ketika manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Kudu aya wali, kudu aya saksi, kudu aya penghulu, lamun si eta geus aya kahayang. Bahkan kudu make surat resmi. Naon? SIM, STNK, BPKB. Naon SIM? Surat izin menyolok. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Talamun saya eta geus aya kahay ngariweuhkeun sarere ya. Maka namun aya di masyarakat panitia rek hayakeun rajaban anu mere tanaga, nu nyumbang duit, nu nyumbang pikiran, tapi aya nu cuek bae masa bodohan. Lah, kadang-kadang kaledek ka panitia sukses ge moal. Maaf. Giliran maneh aya pangabutuh sok ngadeuketan masyarakat, ngadeuketan jamaah hayang dibantuan. Leres teu? Mun di dieu aya nu kitu marekan panto imahna the big family of Rengkol. Keluarga besar si Rengkol eta. Insyaallah di dieu mah kompak masyarakatna, alhamdulillah tetap jaga persatuan. Insya la quwwata illa bil ittihad, tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Terakhir, hikmah Isra Mi'raj naon Asep? Quwwatul ibadah, aya kekuatan ibadah. Naon nu jadikeun kekuatan ibadah hasil tina Isra Mi'raj? Salat 5 waktu.
Ketika Allah nurunkan perintah ibadah anu sanes, Allah cukup ngutus malaikat Jibril. Jibril sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula. Jibril sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula. Tapi ketika rek narima salat, Jibril jemput Rasul kaula, dirahasiakeun ku Allah. Ku wajib-wajibna salat sampai terjadi Isra Mi'raj. Makana ku Rasulullah dijadikeun tihang eta salat dina agama. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Nu ngadegkeun salat berarti geus ngadegkeun agama, nu ninggalkeun salat berarti geus ngaruntuhkeun agama. Sok dina rukun Islam aya sabaraha? Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. Hiji syahadat, 2 3 4 5. Iya teh jadi pamageuh Islam. Rukun 5 ieu Islamna. Jadi pamageuh. Bo tinu 5 ieu aya nu dijadikeun pondasi pikeun agama nyaeta rukun anu kadua salat ngaranna. Leres? Leres. Ngadegkeun salat berarti ngadegkeun agama. Ninggalkeun salat berarti ngaruntuhkeun. Contoh rukun Islam nu kalima naon? Nu kalima munggah haji. Maaf, ngaku Islam tapi teu ibadah haji masih disebut Islam, masih disebut Islam. Nu kaopat naon? Puasa Ramadan. Ngaku Islam tapi henteu puasa Ramadan masih disebut Islam, masih disebut Islam. Ditinggalkeun ieu puasa Ramadan. Nu katilu rukun Islam naon? Zakat. Ngaku Islam tapi tara zakat, ditinggalkan ieu zakat, masih disebut Islam, masih disebut Islam. Tapi ingat rukun Islam nu kadua naon? Salat. Ngaku Islam, tinggalkan eta salat, runtuh gitu. Rukun teh aya 5 nganu jadi pondasi rukun nu kadua di mana ditinggalkan kabeh jadi runtuh, kabeh jadi hancur. Makana ulah ninggalkeun sakumaha sibukna ge. Insya asana 50 rakaat, 50 waktu jadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Para nabi nu sanes salat asep salat. Subuh dipidamel ku Nabi Adam. Yang melaksanakan salat subuh adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, di satu wilayah bernama Bud, itu antara pertengahan India dengan Himalaya. Dalam satu sejarah diceritakan seperti itu, letak Bud. Nabi Adam dugina subuh ke dunia, langsung ngadeg 2 rakaat ngalaksanakeun salat, nu disebut salat subuh. Nu kadua duhur 4 rakaat dipidamel ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menang perintah ti Allah kudu ngorbankeun anaknya dijadikan kurban nyata Nabi Allah Ismail alaihissalam, melewati beberapa rintangan tantangan Nabi Ibrahim lulus, begitu nyampe ke Jabal Kurban digolerkeun Nabi Ismail alaihissalam. Ketika rek dipencit dua anak geus berserah diri ke Allah, maka Allah ngutus malaikat nurunkeun gibas. Nabi Ismail diganti ku gibas ku domba. Nabi Ismail salamet tepat tergelincir matahari menghadap kakulon waktuna salat lohor di tengah-tengah ngeser panon poe. Maka 4 rakaat Nabi Ibrahim ngalaksanakeun salat disebut salat lohor. Salat asar Nabi Yunus alaihissalam nu ngalaksanakeun salat asar. Ketika Nabi Yunus diselamatkeun ku Allah, dikaluarkeun tina laut anu panggede-gedena nu terkenalna laut Nun. Begitu dikaluarkeun tina beuteung laut Nun, Nabi Yunus panjang yuswa sampailah di sisi pesisir laut. Waktuna ketika panon poe rek surup disebut salat asar. Maka Nabi Yunus alaihissalam ngadegen salat 4 rakaat disebut salat asar. Salat maghrib dijalankeun ku Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa bungah bahwa ibuna tos ditutup ku Allah, dibersihkan tina fitnah
orang-orang Israel Yahudi anu mitnah teu boga salaki tapi boga anak. Disebut penjinah teh Allah. Begitu dijelaskan ku Allah, ieu manusia pilihan kaula anu disucikeun ku kaula. Maka Nabi Isa syukuran ngalaksanakeun salat 3 rakaat maghrib disebutna. Isya dilaksanakeun ku Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa diudag-udag Firaun, salamet Nabi Musa bisa nyampe ke Palestina, ke Yerusalem, maka tadinya Nabi Musa nyalametkeun diri di satu kota kecil yaitu di Yerusalem Palestina, di Baitul Lahmi. Maka Nabi Musa pun syukuran ke Allah ngadegen salat 4 rakaat disebut salat Isya. Sadaya salat anu dipigamel kuna para nabi para rasul Allah disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi aya subuh, aya lohor, aya asar, aya maghrib, aya isya. Nah maka disampurnakeun ku Rasulullah. Sabab Rasulullah Rasul terakhir, Nabi terakhir. Allah tengutus deui Nabi, tengutus deui Rasul. Sadaya syariat risalah para Nabi disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat para nabi para rasul Allah disempurnakan terakhir dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Atuh pancena Nabi Isa can wafat asep masih di langit bakal diturunkan di ku Allah engke aya agama naon. Nabi Isa dilungsurkeun ku Allah engke ti langit ka dunia rek neruskeun syariatna Nabi Muhammad, rek ngadakwahkeun memperkuat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penerus, jadi ulama Nabi Isa tengket. Jadi pejuang Islam. Sabab dina hiji waktu Nabi Isa datang ke hiji tempat anu jauh ka mana-mana. Di tempat gunung lebih puncak tinggi. Tidinya Nabi Isa kaget ningali aya batu bodas. So Nabi Isa, ya Rabbi, ieu batu ku endah-endah teuing. Ieu batu naon sake endahna meni bodas kieu caang hurung. Saur Allah, anjeunna hayang apal jeroan ieu batu. Hoyong Gusti, cobi dibuktoskeun ka abdi aya naon dina ieu jero batu. Eta batu belah bijilah hamba Allah. Make baju tina kulit berbulu, cahayaan eta si jalmi eta si hamba Allah keur ruku sujud keur salat. Beres salat ditaros ku Nabi Isa. Anjeun di dieu hirup kaula di dieu. Geus sabaraha tahun anjeun di dieu hirup? 400 tahun. Masya Allah. Ai dahara anjeun naon cicing di jero batu? Anggur. Sok anu ngiriman ka kaula anggur. Ku hebat-hebat teuing anjeun jalmi mulia. Salilana anjeun mah ibadah, ruku sujud salat bae. Teu aya kegiatan ka mana-mana. Henteu da kaula teu bisa kaluar, kaula di dieu bae salat bae kaula. Masya Allah. Ya Allah. Abdi hoyong atuh gaduh amal soleh seperti kieu. Allah ngajawab, ya Isa, aya nu leuwih halus. Nu leuwih alus kumaha Gusti? Aya nu leuwih alus tibatan jelema ieu. Oh aya deui, aya. Saha? Umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula bakal nyadiakeun umat anu akhir zaman, ditutup ku Nabi akhir zaman. Umat Islam, umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saena kumaha eta umat ya Allah? Ketika datang malam nisfu Sya'ban, eta jelema salat, zikir, loba istighfar, loba tadarus. Fahalana leuwih ti jelema anu hirup 400 tahun. Masya Allah. Nabi Isa ngajerit, ya Allah, jadikan abdi umatna Nabi Muhammad SAW. Maka ku Allah diijabah. Nabi Isa disimpan heula di langit, engke bakal diturunkeun di ku Allah. Bakal neruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan seriwayat gak jelaskan di Masjid Nabawi aya raudhah, di raudhah aya 3 makam Rasulullah pangpayuna
di pengkeren Rasulullah aya Abu Bakar Siddiq, di pengkeren Abu Bakar Siddiq aya Umar bin Khattab. Dua sahabat Rasulullah aya di jero Raudhah Madinah Al Munawwarah di Masjid Nabawi. Ngan di pengkeren Rasulullah aya lahan sabenerna mah sajalmieun. Nuju Sayyidatuna Aisyah wafat ek dimakomkeun di dinya. Kan ku para sahabat ditolak, maka Siti Aisyah dialihkeun dimakomkeun ada di Baqi. Baqi teh pemakaman para keluarga Rasulullah aya di samping di luar Masjid Nabawi, namanya Jannatul Baqi. Ternyata rahasia terdalam, ternyata salahan tapi makaman sajalmian di pengkeren Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq itu adalah bakal jadi makomna Nabiullah Isa alaihi salam. Mungkin Nabi Isa ketika wafat makomna bakal dipengkeren makom Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya Allah. Sing jarerit jelema-jelema Nasrani, orang-orang Kristen sing jarerit ngarasakeun hanjakal kunaon teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, padahal Nabi Isa nu disembah ku manehna bakal neruskeun perjuangan Nabi Muhammad, nyebarkeun syariat Nabi Muhammad, nyebarkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad, bahkan hayang jadi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Rasul pilihan Allah. Jungjunan urang sadayana sehingga gelar anjeunana disabet ku anjeunana Sayyidil Mursalin, pemimpin sakabeh utusan Allah. Kangjeng Nabi Muhammad teh Sayyidil Makhluqat, pemimpin sakabeh makhluk Allah. Sayyidil Anbiya, pemimpin sakabeh para nabi. Mudah-mudahan urang udah jadi umatna sing tipayun kengeng syafaatna di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae mudah-mudahan ampa-ampatna hapunten dipi warang 2 jam nurut bae kuring 2 jam. Ceuk rek ka mana? Nanu teu sabar teh lain aing da manehna. Diuk heula. Awas nu balik paheulana can ditutup ku doa. Isukan salakina karawin deui. Itu ngalalep deui, itu ngalalep. Calik-calik. Oke, doa mat terakhir. Ku guru urang sadayana teh sumkuring sakitu bae nyuhun kenapunten. Tina segala kakirangan, hatur nuhun kana segala perhatosan. Hadanallahu wa alaikum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.